Wajib ka jalma Islamna uninga rundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah. Abdullah putra Muthalib, Muthalib putrana Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Kusoy. Kusoy putrana Kilab, Kilab putrana Murrah, Murrah putrana Ka'ab, Ka'ab putrana Lu'ay. Lu'ay putrana Golib, Golib putrana Fihir, Fihir putrana Malik, Malik putrana Nador. Nador putra Kinana, Kinana putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putrana Ilyas. Ilyas putrana Mudor, Mudor putrana Nizar, Nizar putrana Ma'ad, Ma'ad putrana Adnan. Wajib dugi ka Adnana, haram guningakeunana, ti Adnan dugi ka Adam, sabab taya jalan sohe, sabab taya jalan sohe. Wajib deui uningana, rundayan ti ibuna, jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah. Aminah putrina Wahab, Wahab putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Zuhroh, Zuhroh putrana Kilab. Tepang deui di ramana, di Kilab jangka warengna, jadi ibu jeung ramana masih kene rurundayan, masih kene sarundayan.